Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro sareng teras berangkat deui Kangjeng Nabi berikut rombongan hatta dugika ata ngadongkapan Kangjeng Nabi Madinata Baitul Muqaddasi ka kota Baitul Maqdis Palestina teh. Wadakhalaha kemudian Kangjeng Nabi memasuki kota Baitul Maqdis eta min babihal yamani melalui gerbang sebelah kanan. Summa najala kemudian Kangjeng Nabi lungsur anil buraqi tina buraq. Warabatahu kemudian Kangjeng Nabi nalian atanapi nyangcang kana eta buraq. Bibabil masjidi dina lawang pantok masjid bil halaqati tegesna dina lingkaran allati kanat tarbutuhu anu mana eta lingkaran teh sok dianggo nyangcang burok biha kana eta lingkaran teh saha al anbiya'u alaihimus salatu wassalam, para nabi alaihi musholatu wassalamu. Berarti sebelumna para nabi oge sok mengunjungi ka Baitul Maqdis bari nyandak buruk, dan dina halaqah etalah dina bunderan etalah para nabi sok nyangcang kana burukna. Jadi tempat parkir buruk berarti eta lingkaran teh. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat anu sanesna mah anna Jibrila bahwasanya nyana malak Jibril alaihi salam atas sohrata ngadongkapan sebuah batu fawadoa kemudian malak Jibril nyimpen usbu'ahu kana curugna malak Jibril fiha dina eta batu fakhorokoha kemudian malak Jibril ngabolongan kana eta batu wasyadda biha kemudian malak Jibril nyangcang dina eta batu anu meunang ngabolongan teh al buraq kana buraq. Kanjeng Nabi nya kitu deui malak Jibril nyangcang buraq lain sieun leungit atawa sieun kabur, tapi kejadian eta menunjukkan sareng memberikan pelajaran pikeun urang sebagai umatna supaya urang selalu berhati-hati dalam segala perkara sareng kudu daek berusaha bari tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Janten anu namina tawakal teh bukan berarti ninggalkeun semua usaha, tapi tetap orang kudu berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Setelah orang usaha berhasil atanapi henteuna usaha orang pasrahkeun sepenuhna ka Allah sareng tarimakeun apapun keputusan ti Allah, etalah tawakal. Lain cicing wae tanpa berusaha masrahkeun sepenuhna ka Allah, anu kitu mah kedul ngaranna. Seperti aya jelema cicing di jalan kareta geus nyaho kareta teh geus deukeut tereh nabrak, urang mah cicing we pasrah kumaha Allah be rek maot-maot rek katabrak-katabrak, eta mah lain tawakal, nu kitu mah bunuh diri ngaranna. Saparantosna buruk dicangcang dina lingkaran atanapi tina batu anu meunang ngohokan malak Jibril teh. Wadakhalal masjidah kemudian Kangjeng Nabi lebet ka jero masjid min babin melalui lawang pantok tamilu fihi syamsu anu condong atanapi arah terbenamna dina eta lawang pantok teh naon matahari wal qamaru sareng bulan. Saparantosna Kangjeng Nabi aya di lebet Masjidil Aqsa summa shalla huwa kemudian Kangjeng Nabi salat wa Jibrilu sareng malak Jibril kullu wahidin
tiap-tiap saurangna rakaataini ngalaksanakeun salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid dia panginten. Palam yalbas maka henteu kantos lami cicing Kangjeng Nabi illa kecuali yasira dina waktos anu sakedap. Maksudna teu kantos lami Kangjeng Nabi selesai melaksanakan salat 2 rakaat hatta ijtama'a nasun kasirun, kemudian kumpullah jalmi-jalmi anu seueur lalebet ka Masjidil Aqsa. Sawaktos Kangjeng Nabi ningali jalmi-jalmi anu seueur lebet ka Masjidil Aqsa, fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka uningaeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyina ka para nabi. Eta jalmi-jalmi anu lalebet ka Masjidil Aqsa teh min baini qaimin, di antarana aya anu nuju ngadeg ngalaksanakeun salat, warakiin sareng di antarana aya anu nuju ruku, wasajidin sareng aya anu nuju sujud. Summa adzana muadzinun, kemudian tukang azan mengumandangkan suara adzanna, wa uqimatis sholatu sareng diiqomatan salat, maksudna iqomah pikeun ngalaksanakeun salat. Faqamu, kemudian ngararadeglah seluruh para nabi sufufan, halna ngajalalajar seperti orang rek ngalaksanakeun salat baik itu. Setelah semua ngajajar rapi berbaris, yantadiruna, kemudian semuanya menunggu menanti-nanti maya ummuhum, saha kira-kira anu bade ngaimaman ka para nabi. Masya Allah, begitu tawadukna ieu para nabi teh, teu sambarangan ngasongkeun diri jadi imam, teu mentang-mentang bah atuh aing ge nabi ieu aing nu berhak leuwih jadi imam, tidak. Sebab teu sembarangan jadi imam teh bukan hanya sekedar modal apal Fatihah dan modal apal surat-surat tertentu hungkul, tapi harus menguasai oge tentang seluk-beluk salat, hukum-hukum salat kudu geus dikuasai. Nu mata kadang jelema mah semakin alim semakin sieun jadi imam salat teh. Beda jeung jelema bodoh mah pasimpuring kieu karak oge apal Fatihah jeung sababaraha surat-surat pendek bari jeung can puguh bener tajwidna, geus merasa paling berhak jadi imam. Itulah simpuring nu bodoh. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala baik, beliau lebih suka menjadi tukang adzan daripada jadi imam. Masya Allah, dina kitab naon teh aya didinya disebutkeun tah. Saur Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbul adzana, kaula leuwih resep jadi tukang adzan di qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena aya cariosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muadzin, ya Allah ampunilah jalma-jalma anu daek mengumandangkan adzan. Wa akrahul imamata, sareng saur Imam Syafi'i, kaula embung, kaula teu pati resep lamun dijadikeun imam. Naon sebabna? Lidzamani wa ma 'alal imami biha, kusabab tanggung jawab anu kudu ditanggung ku imam teh berat. Atuh cenah lamun bung jadi imam kabesa nu rek jadi imam. Oge sinya. Ngan paling tidak harus diingatkan cariosan Imam Romli, lil imami sifatun,
Ari imam teh kudu memiliki beberapa sifat atau kriteria. Sifatun mustahabatun nu kahiji sifat mustahab, sifat yang dianjurkan bagi seorang imam. Wa sifatul masyrutatun jeung nu kadua imam teh harus memiliki atau harus memenuhi kriteria sifat anu disyaratkeun. Fal mustahabbatun sedangkan ari sifat imam atau kriteria imam anu dianjurkeun sitatun eta aya genep. Wahia sareng ari anu genep eta al fiqhu nomor kahiji harus orang anu paling mengerti tentang fikih, anu paling menguasai ilmu fikih, timimiti bab istinjana, bab najisna, bab wuduna, adusna, geus puguh salat nama. Sebab teu cukup imam menguasai bab salat hungkul, ari wuduna kurang paham, teu cukup. Ieu mah cenah memahami wudu jeung salat hungkul, ari adusna kurang paham, teu sampurna. Kudu orang anu paling menguasai ilmu fikih, jadi teh timimiti bab wuduna, istinjana dan lain sebagainya. Wal qiraatu nomor kaduana orang anu fasih bacaanana dan tentunya orang anu paling mengerti karena ilmu tajwid jeung paham kana anu dibacana. Wal wara'u nu katiluna waro, imam teh harus memiliki sifat waro, minimal memiliki sifat waro anu paling rendah. Mana cirina? Waro us-suhud wal qada, nyaeta orang yang mampu menjauhkan diri dari perkara haram secara lahiriah. Nunggus jelas perkara eta teh haram. Eta tingkatan waro paling rendah. Tingkatan waro anu kedua adalah waro us-sholihin. Waro us-sholihin mah tong boro perkara haram, perkara anu subhat oge sudah tidak berani mendekatina. Ieu waro sholihin. Terus kadituna engke aya waro mutakin. Nu kaopatna aya waro usidikin. Ya minimal atuh waro-waro paling hadap we. Ari kudu nepi ka neangan waro anu nika tingkatan sidikin mah hese. Lain eueuh tapi jarang. Terus sifat mustahab anu kudu dimiliki ku seorang imam teh nomor 4 adalah sinnu, umur. Nu paling tua di antara nu lain, nu bagus mah. Terus wan nasabu nomor 5 boga keturunan yang baik. Nomor kagenepna wal hijratu, orang yang lebih dulu hijrah, maksudnya orang yang lebih dulu melakukan taubat atulah supaya ka hati mah anu pangheulana soleh. Nah, jika seseorang sudah memiliki 6 kriteria ieu baru layak menjadi imam sholat, atau minimal bisa memenuhi 3 syarat. Hiji, orang yang paling menguasai ilmu fikih. Nomor kedua, orang yang menguasai qiraah. Jeung nomor katilu waro, minimal waro tingkatan kahiji. Lamun tilu sifat mustahab tidak bisa terpenuhi, maka orang tersebut tidak layak, belum layak menjadi imam. Nah, gitulah hari dibongkar mah masalah imam berat ternyata. Nah, ketika orang geus mengetahui sifat-sifat ieu, tinggal ukur diri orang. Orang kira-kira layak apa henteu jadi imam, atau adakah orang yang lebih pantas menjadi imam daripada orang? Lamun dikira-kira aya nu lebih pantas menjadi imam daripada orang, oh si ieu mah lebih pinter fikihna, asongkeun ka orang tersebut. Oh si ieu mah qiraahna lebih bagus, asongkeun. Nah eta numutkeun
Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Nah, sawaktu semua jamaah menanti-nanti ngantosan saha kira-kirana anu pantes jadi imam, saha kira-kirana anu layak mengimami seluruh para nabi. Fa'akhadha Jibrilu biyadihi, kemudian malak Jibril nuyun karena panangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa takdim sareng penuh rasa hormat. Faqaddamahu, kemudian Kanjeng Nabi dicandak ka payun, ka paimbaran. Fasalla bihim, kemudian Kanjeng Nabi ngalaksanakeun salat sasarengan sareng para jamaahna. Rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Nah cenah geuninganan geus ngalaksanakeun salat, pancan beres isrona ge can aya perintah salat. Salat naon atuh eta? Kemungkinan salat anu dikerjakeun ku para nabi ieu nyaeta salat fardu. Margi ieu salat teh diawali dengan azan dan iqamah. Akan tetapi salat farduna bukan salat 5 waktu anu seperti ku urang dikerjakeun ayeuna. Sebab salat fardu anu 5 waktu anu biasa ku urang sok dilaksanakeun teh eta diperintahkeun ketika Kanjeng Nabi ngalaksanakeun Mi'raj. Sedengkeun kan hari ieu mah Mi'rajna ge acan. Jadi kemungkinan salat fardu anu dilaksanakeun waktu harita itu salat sesuai dengan syariat nabi-nabi anu terdahulu. Sebab para nabi yang terdahulu oge berikut umatna sama diperintahkan untuk melaksanakan salat. Akan tetapi mungkin kaifiatna berbeda dengan salatna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut waktu-waktu oge mungkin berbeda dengan salat anu disyariatkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ka umatna. Wa an Ka'bin, sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Ka'ab. Fa'adzana Jibrilu alaihi salam, maka malak Jibril mengumandangkan adzan atau panggilan al malaikata ka para malaikat. Wa nazalat minas samai, kemudian saparantosna malak Jibril mengumandangkan panggilan kepada seluruh malaikat, lungsurlah seluruh malaikat di langit. Wa hasyara, kemudian ngumpulkeun saha Allah Ta'ala lahu ka Kanjeng Nabi jami'al mursalina, seluruh para utusan, wal anbiya'i, dan seluruh para nabi. Saparantosna seluruh malaikat, para mursalin sareng para anbiya berkumpul di Masjidil Aqsa. Fassallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian salatlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil malaikati, bersama para malaikat, wal mursalina, sareng bersama para utusan. Falamman sorofa, maka sawaktu selesai melaksanakan salat, qala, teras ngadawuh Jibrilu malak Jibril alaihi salam, ya Muhammadu, wahai Muhammad, atadri man shalla khalfaka, salira uningan teu saha jalmi anu salat dipengkereun salira teh? Qala, teras ngadawuh Kanjeng Nabi, la, kaulah teu terang wahai Jibril. Qala, saur malak Jibril, kullu nabiyyin ba'atsahu Allahu ta'ala, eta anu salat dipengkereun salira teh nyaeta seluruh nabi
anu parantos ngutus ka eta para nabi teh sa Allah subhanahu wa ta'ala. Summa asna, seterasna saparantos selesai melaksanakan sholat, kemudian memuji kullu nabiyyin minal anbiya'i, semua para nabi teh memuji ala rabbihi ka pangeranana para nabi nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala bisanain jamilin, dengan pujian anu sangat indah. Saparantosna semua para nabi memuji ke Allah dengan pujian-pujian anu sangat indah. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, kullukum asna ala rabbihi, ari sadayana para nabi eta parantos memuji ke Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana musnin ala rabbi, sareng ari kaula ge sami sok memuji ka Allah subhanahu wa ta'ala. Summa syara'a, teras Kangjeng Nabi ngawitan ngucapkeun pujian, yaqulu, teras Kangjeng Nabi ngawitan ngucapkeun pujianana, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Alhamdu ari sagala puji lillahi eta tetep kagungan Allah, alladzi arsalani anu parantos ngutus ka kaula, rahmatan sebagai rahmat, lil alamina pikeun seluruh alam, wa kafatan linnasi sareng parantos ngutus ka kaula ka seluruh manusia, basyiron kaula diutus ku Allah ka seluruh jalmi teh pikeun ngadugikeun kabar gembira ka jalma-jalma anu arariman, wa nadhiron sareng ngadugikeun ancaman ka jalma-jalma anu teu daek iman, wa anzala sareng Allah parantos ngalungsurkeun alaya ka kaula Al-Qur'an kana Al-Qur'an, fihi dina eta Al-Qur'an teh tibyanun mengandung penjelasan, likulli syai'in pikeun setiap perkara, wa ja'ala ummati sareng Allah parantos ngajantenkeun umat kaula khaira ummati kana sebaik-baikna umat, ukhrijat linnasi anu dikaluarkeun ka jalma-jalma, wa ja'ala ummati wasatan sareng Allah parantos ngajantenkeun umat kaula sebagai umat wasaton, umat pertengahan, umat anu adil, anu henteu berat sabelah baik ka dunia maupun kana akhirat, tapi seimbang di antara dunia sareng akhirat. Wa ja'ala ummati sareng Allah parantos ngajantenkeun ka umat kaula humul awwaluna wal akhiruna, sebagai anu pertama dan anu terakhir. Wa syaraha sareng Allah parantos ngajembarkeun li ka kaula sadri kana dada kaula, wa wadu'ani sareng Allah parantos ngalebur ka kaula wizri kana dosa-dosa kaula. Maksudna tos ngamaksum, Allah tos menjamin bahwa Kangjeng Nabi moal mungkin berbuat dosa. Wa rafa'a sareng Allah parantos ngaluhurkeun li pikeun kaula dzikri kana sebutan kaula, wa ja'alani sareng Allah parantos ngajantenkeun ka kaula fatihan sebagai pembuka, khatiman sareng sebagai anu nutup atau sareng sebagai penutup. Aduh, rada ngalenggut ya, kurang kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi heula supaya teu ngalenggut.
Saparantosna Kangjeng Nabi maoskeun pujian ka Allah Subhanahu wa taala di hadapan para nabi sareng para rasul. Faqala teras ngadauh saha Ibrahim alaihi salam, Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Saur Nabi Ibrahim alaihi salam, bihada faddalakum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai para nabi, dengan sebab ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli keutamaan kalian. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pemimpin kalian di dunia dan di akhirat. Dan kalian semua wahai para nabi, termasuk para pengikut dan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitulah lengkapna dina kitab Wahwa bil Ufuq anu dikarang ku Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Saparantosna Kanjeng Nabi memuji ka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khadan nabiyya alaihi salatu wassalamu minal atshi wallahu a'lamu bisawab.